Aya hiji carita nyaeta ti seorang ahli tafsir anu namina Abu Amir. Urang langsung bae kumaha hikayat kisah carita. Dina hiji waktu nalika Abu Amir anu eta Abu Amir teh ahli tafsir nu masyhur harita. Eta Abu Amir nuju ngawuruk nuju ngajarkeun Quran. Nuju ngawuruk itu terus aya hiji pamuda anu kasep kacida eta pamudana milu pangajianana. Tah atuh spontan Abu Amir ningali eta pamuda, terus eta Abu Amir teh ngarasa takjub ku kakasepanana, lain bogoh tapi ngarasa takjub ku kakasepanana eta pamuda. Tah gara-gara takjub kitu nepikakeun kahalang kaganggu waktu ngawurukna. Akhirna eta Al-Qur'an anu tos katalar ku Abu Amir ngadadak langsung leungit dina otak. Dina harti eta Abu Amir pohon kana Al-Qur'an anu ku anjeunna geus ditalar. Diingat-ingat tetep teu inget, terus di pikiran tetep teu kapikiran teu inget, poho deui anu geus meunang katalar eta Al-Qur'an. Atuh eta Abu Amir teh nalangsa Al-Qur'an anu geus lila ditalar tiap poe nalar, terus ditalar mutola, terus dibulak-balik ayeuna poho gara-gara tadi ngerasa takjub kumelong beungeut pamuda anu kasep. Kenalang sakitu terus anjeunna angkat ka guruna ka Syekh Hasan Basri arek nyaritakeun kayaan dirina. Saur Abu Amir teh, "Mama, ari ceurik kita Abu Amir. Abdi teh tos katalar Qur'an ge malah ku batur mah disebutna teh ahli tafsir, tapi ayeuna cenah abdi teh tong boro-boro jadi ahli tafsir Al-Qur'an ge tos leungit geus teu katalar deui. Lain sasurat, lain dua surat tapi sadayana. Tiap huruf nu ku abi katalar ayeuna tos teu aya dina otak abi. Tos leungit tos teu aya." Atuh Syekh Hasan Basri teh ngarasana langsang ningali kaayaan Abu Amir. Saur Syekh Hasan Basri ka Abu Amir, "Jang, nam ayeuna teh kan keur musim haji, anjeun ayeuna ini ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji sakumaha rukun-rukunna dilaksanakeun. Tah beres ngalaksanakeun ibadah haji anjeun ini ka masjid ngaran masjidna teh Masjidul Khaif. Tah di dinya anjeun bakal papangi jeung hiji lalaki nu geus kolot, aki-aki ngaranna. Mun anjeun geus papangi jeung aki-aki eta anjeun ulah langsung nanya. Tapi ku anjeun tungguan nepi ka eta aki-aki beres ngalaksanakeun ibadah. Tah tidinya atuh Abu Amir teh angkat ka tanah suci ngalaksanakeun ibadah haji anu mangrupakeun rukun Islam teh nomor kalima. Beres ngalaksanakeun ibadah haji tah Abu Amir terus angkat ka masjid anu namina Masjidul Khaif. Barang lebet ka lebet masjid
nya geuning aya hiji aki-aki anu calik di juru masjid anu eta aki-aki teh dimuliakeun kudu aya di masjid malahan mah para jamaah nu aya di masjid teh calik di dinya calik caketeun eta aki-aki calik jiga anu ngobrol jiga anu ngaos sorogana lamun urang teu lila ti dinya terus aya lalaki datang hiji lalaki nganggo jubah acuk warna bodas anu bersih eta lalaki barang datang jelema anu nuju calik caketeun eta aki-aki langsung masihan jalan ka eta lalaki anu nganggo acuk bodas terus anjeunna eta lalaki anu nganggo acuk bodas calik caketeun aki-aki terus ngobrol sagala jiga anu tos akrab gitu. Ngobrol tangtung ngobrol ke nama masalah agama terus ngobrol gitu akhirna eta lalaki teh pamit bade uwi tatras uwi eta lalaki tos teu aya sasaha di dinya di masjid mung aya lalaki aki-aki teh ya eta Abu Amir ngawani-wani karep nyamperkeun eta aki-aki nyamperkeun bari uruk salam assalamualaikum waalaikumsalam aya naon jang sareng Abu Amir teh mama kalawan asma Allah tulungan abi mama bari ceurik eta Abu Amir teh terus Abu Amir nyaritakeun kayaan dirina yen manehanana geus leungit hafalan talaran Al-Qur'an tos teu katalar deui leungit tina gara-gara kajadian teh anu ti heula terus eta si aki-aki teh ngarasa prihatin ngarasa sedih ngarasa nalang sa ngadangu cerita Abu Amir aki-aki eta terus ngangkatkeun mastakana ka luhur terus ngadoa nyuhunkeun ka Gusti Allah terus beres ngadoa langsung diijabah ku Allah eta Abu Amir anu tadina Al-Qur'an teh tos teu katalar akhirna tiap huruf tiap kalimah tiap ayat tiap surat tiap juz katalar deui ayeuna ku Abu Amir biiznillahi masyaallah la quwwata illa billah katalareun deui eta ku Abu Amir langsung eta Abu Amir sujud ka Gusti Allah sujud syukur teh terus katalareun deui ayeuna mah gara-gara adat cek syariat nama didoakeun ku eta aki-aki hakikatna mah munggu Allah beres dirinya terus eta aki-aki naros ka Abu Amir jang kulan mama saha anu ngabejaan anjeun anu nitah anjeun mangihan kami nepungan kami ka dieu cek eta aki-aki mama abi teh terang mama terus abi teh dipiwarang ka dieu teh piwarangan pun guru di lemut saha ngaranna Si Hasan Basri saur Abu Amir barang ngadangu anu miwarang teh Si Hasan Basri cek eta aki-aki langsung nyarios jang dangukeun lamun aya jalma geus ngabogaan guru geus ngabogaan imam seperti Si Hasan Basri anu di Irak eta jelema geus teu butuh nyang hareup nepungan kami minta pangdoakeun ka kami geus we minta pangdoakeun mah tuh ka Si Hasan ka guru anjeun ka imam anjeun ek naon jauh-jauh di Irak datang ka dieu tapi da kulantaran eta mah geus ieu jeung deui ayeuna guru anjeun Si Hasan Basri geus ngabejakeun rahasia kami ayeuna ku kami ek dibejakeun rahasia guru anjeun Si Hasan Basri teh ceuk dengek Abu Amir ngadangukeun carios eta aki-aki cek eta aki-aki jang
maneh tadi melong aya lalaki anu make jubah bodas bersih tadi kan dia kantenan mamah katingali tah eta lalaki anu make jubah bodas teh guru anjeun si Hasan Basri. Unggal poe beres salat asar eta si Hasan Basri sok datang ka dieu terus ngobrol silaturahmi datang ka dieu. Unggal poe eta teh. Terus anjeunna balik deui ka ditu ka Basrah ka Irak ari ngalaksanakeun salat maghrib. Atuh reuas jeung kaget eta Abu Amir sabab jarak antara Basrah sareng Mekah teh sareng Arab teh jarakna teh kurang leuwih aya 1800 km. Ayeuna guruna si Hasan Basri unggal poe tiap beres salat asar anjeunna datang ka dieu numpak naon eta. Tah ieu anu disebutkeun karomah ya ternyata guruna teh seueur karomah kamuliaan anu dipasihan ku Gusti Allah. Matak pantes seuk eta aki-aki lamun teh mah jelema geus ngabogaan guru, geus ngabogaan imam jiga si Hasan Basri. Maka eta jelema teu kudu minta pangdoakeun ka kami cek eta aki-aki. Tah beres eta hiji cerita. Dua cerita eta cerita Abu Amir anu leungit hafalanana, kadua karomah guruna Syekh Hasan Basri rahimahullah taala wallahu a'lam bissawab.